Nanya kadaharan baso sebelah atau nu ada lada ari pikir kami terdampar ya kehujanan dihareupeun tukang baso bener-bener pas pisannya ya teh. Atuh Bandung tinggi matiris tambah tiris ti isuk kene. Ya waduh ya hujanna tidak berhenti membuat bebet dengan si kami kekurubukan hayang nu lada-lada jeung nu berkuah atuh ya. Jangan lupa diracik dulu mis dasem sambal nage warna oranye kieu ieu geus pasti lada atuh ya. Barang disilawakeun teh alah sia geuning meuni badaog kieu atuh ya teh si baso teh. Si adonan baso teh baso urat tapi eusina bener-bener full cincang barudak tah tinggal bener-bener kuatkeun ka guruntulan si cincanganana. Oh bener-bener karek manggih si kayu mah baso nu teksturna siga kieu di tengah kota Bandung. Eueuh siga mangan baso si Mang ieu. Idik pa 50 juta kali barudak eta teh salah tah tinggal saking kulobana cincanganana kudu kalalabuhan si cincanganna oge. Pokona mah buat para pecinta baso kudu wajib nyobaan baso si Mang ieu ieu teh di Jalan Muhammad Ramdan tanu di Parapatan aya pasar geuningannya. Geus puguh lamun ngabaso kieu mah bener-bener tambah syahdu ditemani rintik-rintik hujan Bandung. Wah geus ieu mah top